Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Gibran Apik Pakat di kelas 11 IPA 5 nomor absen 12. Pawangsalan kahiji, kucing gede belang bulu boga beungeut ulah gunung pangsalna mau. Pawangsalan kadua, cacan jadi cacaka kaleci bentukna buleut pangsalna buleut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Imam Maulana kelas 11 IPA 5 wangsul lauk hirupna dina cai Ciudin keur meuli caruluk artina lauk. Wangsul simet sato nu nempel di daun urang daek salat supaya salamet artina simet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Hanifah Syahidah Fauzia di kelas 11 IPA 5. Wawangsala nu kahiji nyaeta bangkong lodor mentas jalan titis tulis bagja awak nyaeta biawak. Nu kadua hirupna di luhur tangkal di handapna loba anjing nyaeta bajing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ihsan Imanuddin di kelas IPA 5. Abi bade masakeun wawangsalan nu kahiji nyaeta aya matador di Spanyol di luhur aya penteng. Jawabanna nyaeta banteng. Wawangsalan nu kadua nyaeta lain cacak lain kadal bagi butut ulah dipake. Jawabanna nyaeta toke.